Masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi rubba bihi fi qulubil kafirin amin. Baca amin. Jika itu di penjara baca. Harapan ada polisi ngajar-ngajar itu. Pada halamannya sebelah bapak-bapak dia baca, sebelah ibu-ibu baca amin. Tong wakil atau dititah nage amin hungkul sekali deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amin. Salatan tulqi biha ru'ba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil dhalimin. Tuturkeun ku sadayana. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahi rabbil. Amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus kang ustad nu sami hadir dina ieu saang guru simkuring, guru urang sadayana nu senantiasa ngawurukan urang kali
anu senantiasa ngawurukan urang dina setiap pangaosan rutinan, anu senantiasa janten imam dina setiap sholat berjamaah urang sadayana. Mudah-mudahan ku Allah dipanjang yuswa tur disehatkeun, berkahkeun ilmu, berkah rezekina, amin ya Allah ya Rabbal. Dombana teh dimandian kukuring itu jawab apa sih? Lain cuma cengil juga entong. Jawab nanti ya. Dua kali kukuring. Eta baheula lagu teh pan populer ku si Ohang 10 tahun yang lalunya. Sok. Betul apal di bejaan jawabanana kukuring. Ustad naon dititah ngaji jol ngalagu lain rek ngalagu eta rek ninjem lagam eta ngan ngapalkeun heula lagamna di situ pada apal. Bios di dia sambil nganadong bios. Nganadong da lain ngalagu. Dombana teh dimandian kukuring. Kayak heula tong katukang takon. Cing dina nu ieu garunya can menang bantuan itu, tapi terboga tiket, bisa suka jauh stadion, di stadion kan masih bagus kan dia, kepada gua tiket. Domba teh di Paraban, Tanjung Arcengin. Domba teh di Kandangan, lila jadi reuneuh. Kakara sadar. Mana kakara sadar? Udah mungkin ada sadar sih mah kuring. Lalu si Ohang kan gitu lagu teh. Laras gitu nya si Ohangnya. Sok balikan di singkompak baru. Takol hanya sih bisa nakolna bisa. Mun bisa nakolna api bisa we. Domba teh dimandian. Dombana teh di Paraban, dombana teh di Kandangan, lila jadi reuneuh. Seuceut juga nu ngewak pati golean-golean. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ngajeng urang dosa naon ka Karapanggi. Seuceut nuduh ngeuneuhan domba. Cok, urang mah mau ngadahan daging domba heuh bieu. Soal ngareuneuhan. Tuh. Seuceut pak hayang puas pati calangap-calangap pas kage pati kieu heula. Tah seuceut eta. Bebe cek panggalana asup surga amin teh nya. Berarti cek panggalana maot. Kita kira ka surga hirup-hirup. Berarti lo panggilan ke surga teh mau ge panggelana. Bios ke surga panggelana bios. Bios aja. Ali. Ana raka atuh. Terbang terus. Tah, kukuringna teh ganti ku ustad. Ayeuna mah kukuringna ganti jadi ustad. Siap? Siap. 4 bulanan didoakeun. Ustaz. Sopan atuh we. Make bapak seteh. Pan aya urang mah nyontoannya buat ku teh nyontoan. Urang teh ngabapakeun sorangan. Hidup mah ye nya ka akang bapak, mana mah ustaz. Mana mah nya ompong nya polontong. Siap? Jeung batu kabaliut nyanyi nya batu nya gayung naon. So, bareng 4 bulanan didoakeun. Jadi kabaliut huntu atuh. Kumbae ayahku makan bae ku ge atuh. Kumaha ide gua kompat. Kumaha eueuh ku atuh keun bae. Mana saeulah niatna hina we nya. 4 bulanan didoakeun. 7 bulan didoakeun. Domba akikah
sok cing kecil lamun di imah keur mamatahan budak tuluy ku budak diemprakan hirup sesi bener sok sesi bener ya cing kumaha perasaan ece nyeri hate kok urang ge kitu bieu keur mamatahan dol diemprakan PRW aya anu mah RW lagi rumah gebok urang mah teu nyokot hulu domba urang nyokot lagi kanjut domba RW masuk ke caritakeun resep kanjut domba Ustaz cenah di masjid jorang punya kan ari kadomana kudu ngomong kumaha da kanjut kadomana pila ku abi kudu disebutkeun titit domba cing kira-kira cek bapak lamun abi nyebutkeun titit domba pantes henteu teu mungkin anger we moal mungkin nyebut titit domba nyebut na oge ayo pamtari kenapa canggih mah saya cenah atuh Ustaz ulah titit teuing naon atuh ceuk mamas pira ku teh mamas domba keur wae domba dipemper jadi mau mungkin titit mau mungkin mamas ari ka domba mah pasti nyebutna teh hidup kanjut Numawi ieu fenomena di masyarakat Pak punten jika guyon jika heureuy jika lain nasihat tapi memang fenomena di masyarakat segala rupa dipasrahkan ke ustad tapi kadang-kadang kagorengan ge ditudingkeun ke ustad beres gitu apan orang butuh ke ustad teh eceut ti mimiti aya ti alam rahim 4 bulanan hayang didoakeun ku ustad 7 bulanan hayang didoakeun ku ustad sok ku orang dia tapakuran aya 4 bulanan di dieu kita ka Polres anger we ka ustad 4 bulanan terus gitu nepi karek urang rek nikahkeun urang kali urang nu nyeremkeun panganten aya nu hayang diseremkeun panganten ku Hansip anger we nu nyeremkeun panganten saha ustad nu narima panganten saha nu khutbah panganten saha nu ngadoakeun panganten saha nu ngareuneuhana saha setan nu ngareuneuhan jeung nu ngareuneuhan mah salakina kumawi kitu ka ustad teh ringkas we meringkas da geus penting atuh ngajina ge dugi ka tamu 12 cekan paling sekitar 40 menit deui ge beda amplopna geus dirapet sa teh lila-lila teh oge cuk ih nepi ka urusan bab maot pan dipasrahkeun ku ustad hayang ku ustad we Masya Allah nepi ka diibakan mayitna diibakan ku ustad dibungkus eta mayitna ku kain kapan dibungkus ku saha nepi ka salat mayit nu panghareupna mayit cenah atuh pira salat mayit nu panghareupna ustad salat mayit nu panghareupna mayit pira ku ustad dihareup mayit di tukang salat mayit nu panghareupna mayit cenah nggak boleh kerja ustad nggak boleh we dihareup sanajan ieu mayit tukang usap anger we dihareup mau dibalong aya di dieu sok useup eueuh sok useup pamaot lagi geunah moal make kain kapan make kojak bungkus tinggal di kerak coba bari dan nu kain kapan eceun nu sok useup moal make batu nisan moal make padung di kuburan lagi kuku kumul saya tambah dua tancap selesai nanti nyabakan dengan duduk cek gampang teu neangan ganti ustad lamun aya ustad ngantunkeun weh gampang keneh neangan ganti sarjana daripada neangan ganti ustad lamun poe ayeuna aya sarjana ngantunkeun isuk pageto ribuan mahasiswa bakal diwisuda jadi sarjana tapi lamun poe ayeuna aya ajengan ngantunkeun saha anu bakal ngajamin minggu hari bulan anu bakal kasorang tahun anu bakal kasorang saha anu bakal bisa ngajangikeun bakal aya deui ustad gantina
Kurang-kurang budak di pesantren ke 3 tahun lilana bari sekolah SMP, 6 tahun lilana bari sekolah SMA, balik di pesantren boro-boro bisa baca kitab. Geuning titah maca perjanji kitab teh kene. Leres kitu. Hese yang ganti ustad teh. Ari butuh sakitu butuh. Nah, ari hese sakitu hesena. Mata pantes urang di dieu salaku jamaahna. Doakeun guru urang sadayana nu ngawurukan urang kali urang sadayana, nu ngawurukan urang dina setiap pangaosan rutinan. Doakeun mudah-mudahan ku Allah dipanjang yuswa tur disehatkeun. Berkah ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan militer tanda sipil wabil khusus Pak RT kali Pak RW sami hadir dina ieu saah sing kuring atas nami pribadi kali atas nami jamaah panitia sadayana nomor kahiji ngahaturkeun ribu nuhun ka Pak RT ka Pak RW parantos ngabidian kana ieu acara terselenggara dina ieu wengi. Sim kuring gece termasuk kukurilingan tiap wengi hampir aya 3 panggung nu di cancel alasanana ti panitia sabab teu diizinan ku pemerintah setempat. Urang mah di dieu syukur bagja alhamdulillah acarana diwidian ku RT jeung RW setempat. Insyaallah Pak RT, insyaallah Pak RW, ieu acara teh moal ngadatangkeun kamadorotan malah mandan insyaallah bakal nimbulkeun kamaslahatan. Amin. Pan kerusun kieu mah riweuh ceuk. Riweuh. Ka Batu Jajar mah Masjid Agung Batu Jajar ceuk. Mun kudu diwartoskeun mangalaman ditutup eureun Jumatan. Nampi wartos dina TV aya masjid ditutup aya. Ka dieu ieu kantos masjid ditutup. Henteu aku tadi ditutup kumaha da jamaah. Sarolat lagi di imah wae. Da cek pemerintah kan kudu ditutup da eusian. Sabdan. Ai Bapak Hidap lamun salat subuh di mana? Nah udah tara sholat subuh kan. Apa sih masjid lagi tadi ditutup di dia mah. Nu ditutup kan rame masjid lagi. Ya, ke Batu Jajar pang masjid tapi ka ditutup kan melak cangkeng reman ge tuh ceuk. Nu tara ka masjid ge melak cangkeng. Nah naonna ditu jeung masjid ge ditutup. Saumur aing nuhun hulu can pernah aya masjid tapi ka dikuncian kieu. Teu ngeunah aing nya ge tara ka masjid cari masjid ditutup teu ngeunah. Waduh, nu tara ka masjid ge ngambek Pak. Masjid ditutup mah. Atuh pemerintah teh eleh. Ya sok atuh cerita naon buka deui we, asal jaga jarak. Buka we masjid teh. Eueuh we preman teh eceuk. Ari masjid ditutup hareupeun masjid, ari masjid dibuka eueuh. Ari tadi protes naon atuh. Leres kitu. Ari masjid ditutup riweuh, ari masjid dibuka eueuh. Leres man? Tony leres. Masjid ditutup rariweuh, masjid dibuka. Nya lucu lain ngegelan masker wae. Bareng masjid ditutup rariweuh, masjid dibuka. Dasarna emang da ararudak mah jelema paciweuh. Ece backing vokalan ujang mana cek akang teh ke jelema paciweuh bareng cek sadaya teh jelema paciweuh gitu bisa? Kumaha ngomongna? Jelema paciweuh. Bisanya 3 2 1 jelema paciweuh. Teu maneh. Bareng. Betul nyanyi bisa didoakeun sing di imah nyanyi sorangan. Terus sare maneh nyanyi, entar nyanyi ayeuna bareng. Masjid ditutup rariweuh, masjid dasarna emang da pararudak mah jelema paciweuh. Hayang ulin hese, hayang ulin hese, hayang touring, hayang camping, hayang shopping, hayang
hese. Piraku, ujung kunaon montok. Nah kumaha kitu? Hese modal. Piraku gara-gara corona teh. Ha. Ustaz cuma kecenapan Ustaz teh diundang ngaji. Da dititah ku panitia, Ustaz tong waka ngaji cenah jam 11 mah ngabodor heula, urang ngabodorekeun lah. Beres ngabodor balik we. Cing ibu hungkul di luar hayang ulin make tahcid atuh sina ce hayang ulin sedetkeun hayang ulin hayang camping hayang touring hayang ngising rek sakola teu bisa hese hantam manusia rek sakola rek hajatan rek rajaban ieu keur naon itu kerajaban geus kecil dia ngaji jeung barudak kan kira-kira kitu Pak gambaran ayeuna urang keur aya dina zaman serba fitnah sagala rupa nuhun sekali deui ka aparatur pemerintah setempat parantos ngawidian karena terselenggarana ieu acara di Masjid anu mulia ieu insyaallah sakali deui ieu acara moal nimburkeun kamadorotan malah mandar insyaallah nimbulkeun kamaslahatan amin ya Allah ya Rabbal Bapak Ibu wabil khusus para panitia penyelenggara kali marurang kali santri sadaya nu simkuring dipikeun hormat sareng Allah dimuliakeun amin simkuring moal seueur teuing karena naon mukodimah supados ringkes ngaosna disilami teuing mung sateu acana simkuring bade ngaos ari biasana mubalik di dieu ngaos sabaraha lami cekek we piraku ngaji jam 11 mulai yeuna 2 jam abdi terus setengah 10 teh terus di dieu standby da saurna tabu 10 majeng PT jam 11 taku sabab majina jam 11 ngajina moal lila teuing cukup we euceus sajamnya mudah-mudahan aya manfaat jeung barokah. Kecuali lamun karuat keneh bisa ditulikeun ditambahan sajam 2 menit. Nomor kahiji pembahasan simkuring tina peringatan Isra wal Mi'raj ieu. Urang sami-sami belajar tina sisi sejarah ieu. Nah, naon atuh sababna Kangjeng Nabi beut di Isra Mi'rajkeun? Kira-kira lamun cek barudak anu sakola mah naon anu melatar belakangi sanes tujuan tapi naon anu melatar belakangi aya beja ti barudak nu kuliah ari tujuan jeung latar belakang teh bakal dua hal anu berbeda tah naon atuh nu melatar belakangi Kangjeng Nabi beut di Isra di Mi'rajkeun ternyata sadayana ahli sejarah sepakat Kangjeng Nabi di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah teh yang melatar belakanginya adalah kesedihan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilanda kesedihan. Andai kata pada tahun ke-10 kenabian yaitu pada usia 50 tahun Rasulullah tidak ditinggal wafat oleh Abu Thalib. Rasulullah tidak ditinggal wafat oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijah. Ukuran logika dan ukuran syariat saya bisa pastikan maka Rasulullah mungkin tidak di-Isra Mi'rajkan pada tahun itu. Nah, naon make jeung kitu? Nomor kahiji euceuk dina pada tahun 10 kanabian dina yuswana 50 tahun Kangjeng Nabi teh manggih kasedih nu luar biasa nyaeta ditinggalkeun kudu jadi paman anu paling dipikanya ku anjeunna nyaeta Abu Thalib. Da paman Kangjeng Nabi teh seueur salah sawiusna Abu Thalib, Sayyidina Hamzah, teras Abu Lahab. Da Abu Lahab teh amangna euceuk, amang Kangjeng Nabi. Ngan aya nu iman, amang Kangjeng Nabi teh aya nu henteu. Amangna Kangjeng Nabi, paman Kangjeng Nabi anu iman mung hiji Sayyidina Hamzah. Nu ngewaleun ka Kangjeng Nabi Abu Lahab. Nu sok dipake gegero Abu Gosok. Tah anu ngabela ka Kangjeng Nabi tapi teu tiasa lebet kana Islam nyaeta Abu Thalib. Kangjeng Nabi besar di pangkuan Abu Thalib. Diajar dagang, diajarkeun ku Abu Thalib.
Diajar ngangon domba, diajarkan ku Abu Thalib. Diajar segala rupa, diajarkan ku Abu Thalib, besar di pangkuan Abu Thalib. Sehingga begitu tumbuh dewasa, di usia 25 tahun baginda Rasul jadi nabi, di usia 40 tahun jadi rasul, mendeklarasikan agama Islam, didakwahkan ke seluruh kafir Quraisy. Abu Thalib tampil paling depan. Siapa yang berani menghalangi Muhammad berdakwah berhadapan dengan Abu Thalib. Jadi sukses dakwah Islam dina pada harita teu aya sanes kusabab aya Abu Thalib. Bahkan meureun lamun cek ukuran syariat mah kira-kira kieu Islam nepi ka Indonesia ge salah sahiji jasa Abu Thalib, Pak. Da sabab dakwah Kangjeng Nabi dina pada harita dibantuan, didekeng, di backing ku Abu Thalib. Tapi ternyata kehendak Allah berbeda. Sampai usia terakhirnya Abu Thalib terbiasa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terbiasa urang mah ayeuna dititah maca 10 balikan bisa jeung daek. Tapi Abu Thalib dikersakeun ku Allah, lisanna dikunci, terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terbiasa dikunci ku Allah sampai Kang Abu Thalib ayeuna ngantunkeun Kangjeng Rasul ngecelakeun cai soca, aduh cilaka amang, anjeun maot dina kaayaan kafir, anjeun moal pernah nincak anu ngaranna surga, anjeun bakal cilaka. Kitu kinten-kinten. Sedih henteu, sedihna pisan.